Babu Sudasi maqalah anu kadua. Wal maqalatu saniyatu ari maqalah nomor kadua. Qala ngadawu saha an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sittatun ari genep minan nasin ti jelema, berarti teu kabeh jelema kaasup kanu genep min bibadi. La'anat ngalaknat hum ka itu nas, wala'ana jeung ngalaknat hum ka itu nas saha Allah Ta'ala Gusti Allah. Upami tingkatan Nabi mah aya jelema ngalanggar tapi cicing wae dina pelanggaran muncul nate lain ngewa karunya si itu cicing wae dina salah gitu cek Rasul. Wa kullu nabiyyin sareng ari sakabeh nabi eta mujabu dakwatin anu diijabah doana. Upami Rasul teu teresepeun ka urang otomatis aya doa nu kontek ka Gusti Allah ku asbab teresepna nabi ka urang. Dina kitab Jam'i Shogir Allah ngaijabah kana doa sakabeh nabi. Hiji. Kadua, Allah ngadoa ka indung bapa, ngaijabah ka indung bapa. Allah ngaijabah kana doana nu jadi indung bapa. Allah ngadoa ngaijabah kana doana para wali. Allah ngaijabah kana doana jalma nu keur didolim. Aya saatul ijabah, aya waktu ijabah. Ieu mah para nabi. Mana Allah bakal nurunkeun laknat jeung sakabeh jelema bakal kalaknat. Kulaknatan jelema nu geus wawuh ka Allah. Binatos ye. Lamun urang cicing dina genep larangan eta, Allah ngalaknat terus Allah nurunkeun ngewa melalui seluruh makhluk ka eta jelema gitu. Eta mah ngewana Allah maka urang erek lewat pamajikan, rek lewat anak, rek lewat masyarakat. Itu bisa jadi. Naon ari laknat? Lamun ngaran laknat teh nyaeta dihinakeun kade. Laknat teh dihinakeun. Cirina nu dihinakeun ku Allah teh kade. Hirupna waluya tapi teu dibere katenangan hate. Itu ti antawisna nu meunang hana. Nomor kedua, ib'ad minal khairin, dipersempit bahkan dijauhkeun tina ngalakukeun hade. Itu lanatan. Lamun ayeuna urang hoream berjamaah, hoream ngaji mingguan, hoream sodakoh, tah ka hoream eta teh Allah sengaja keur ngajauhkeun sebagai tanda lanatan Allah ka urang. Power kan? Katilu makna lanaten nyaeta dibuang tina posisi mulia jadi hina. Jadi di sekitaran orang-orang anu geus dimuliakeun ku Allah dieren supaya jadi hina. Itu lanat. Bilih kieu punten. Nu asalna reuang riung dina posisi sae, tek digeser ku Allah teu karageus aya dina ruang lingkup anu jauh jeung Allah.
Lamun secara fikih mah keur maksiat. Tapi saur Rasul eta teh jelema keur meunang proses laknatan Allah. Jadi wa tardu wal ibad minal khair. Dibalangkeun ku Gusti Allah kana posisi nu sehingga si eta teu bisa ngalakukeun kahadean. Contoh ya, ketika orang melakukan kesalahan ke pamajikan, terus pamajikan anu cicing dina bener, pamajikan teh nemal ka urang bari ngabeneran aya bendu ka urang. Aipek teh ditoelan unggal peuting teh diajak olahraga. Cek pamajikan teh kaditu sia. Kaditu sia. Cek pikih nyusud. Cek pikih nyusud. Tapi lamun ningali kana definisi laknat eta Allah keur neuneun ngewa melalui pamajikan ku asbab adatna urang ngalakukeun salah ka pamajikan. Jadi dinarti kieu, jangan terlalu mudah menyalahkan orang yang benci terhadap kita. Da sabab dina eta teh jadi didoakeun lah cek Allah teh wayahna cenah eta jelema bakal ngewa ka maneh sabab maneh ngalakukeun genep perkara di antara eta. Jadi kira urang di garis besarkeun di mana mun ngalakukeun kasalahan bari iktiman sengaja mutaamidan tek mulai we dicabut ketenangan gedah gelisah ti eta teh sok sanajan orang lain teu apaleun geus mulai eta. Kadua ngalakukeunana terang-terangan hareup manusia jelema teh bakal ngarewaeun. Nu matak lamun ayeuna urang boga sifat nu bertolak belakang jeung Allah jeung Rasul jeung kemanusiaan tuluy jelema aya efek tina robah sikap ku akibat gorengna urang eta teh punten bisa disebut ya leuheung lamun dibikeun ngewa di dunya wungkul hayang parat ka akhirat tanpa urang. Efek teh naha situ teh. Ulah deukeut si eta mah beungharna ogen. Koreta nyebut koretna teh eta teh ti Allah. Ngan melalui eta jelema anu ngajadikeun asbab dikoretan ku urang. Ek dina naon we? Mujabun bihadfil mudhof ilaih ay minallahi ta'ala wa minal khalqi. Jadi kaya punten upami ninggal dina penjabaran kamari muka dina eta wa minal khalqi ti sakabeh makhluk di mana orang hadir di tengah-tengah umat masyarakat teh kadang ari beunghar mah beunghar, pinter mah pinter, terhormat mah boga kahormatan, tapi ku masyarakat teu dihormat, teu dimuliakeun, teu dibanggakeun. Lain salah masyarakat, eta teh aya proses perjalanan urang nu ngakibatkeun urang meunang laknat ti Allah. Hiji. Kadua, mun dina ingon-ingon ngurus hayam ku cekak we. Dagang enog kacingcalang we kabeh. Melak pare ku hama we. Melak lauk parae. Ieu aya naon? Sababaraha kali ngamodal bertemu dengan eta introspeksi. Bisi eta hadirna hayam paeh menandakan supaya urang eling ka Allah bahkan urang keur cicing dina lanatan Allah. Tah eta nu paut. Abi teh usaha teh tik-tik breuk we cenah terus. Boga modal, boga tapi tetepi kana hasil. Sugan aya kasalahan naon tah. Di antarana eta ngaran laknat teh. Sok aya kieu. Urang teh kabeneran ka pamajikan teh nya bener. Ari pamajikan teh sok boga panyakit nyeri beuteung asbab adatna mah ngadahar nu lada. Kurang teh dicaram ka pamajikan teh meungeus sia teh ulah ngakan we nu lada. Isukna teh nu lada deui. Seblak iblis kiripik setan.
halus hakana di Indonesia mah ngaran-ngaran juri. Ari pek teh naha saking ku urang teu beunang dicara moe eta pamajikan ngadahar ladan akhirna urang sukut diam rek akibat nyeri beuteung rek naon bae paduli kumaha maneh tah eta teh lanatan kira-kira lamun hablum minas marada leuheung bisa robahna palebah lamun urang teu apal kana cek Allah teh pek sia kehe di dinya ieu nu linung itu ngaran lana wa tahtiyati badal mim wal jumlatu minal mubtada wal khobar halun min fa'ilin ae laknatuhu tegasna kabeh jelema jeung makhluk Allah para nabi malaikat bakal mikangewa ka eta si jelema gitu hiji nu genep anu bakal menang lanatan Allah az-zaidu fi kitabillahi ta'ala namahan huruf di nama Quran mata kurang aya sistem bahasa tarabas baheula terus kana ikro cara cepat belajar mengkaji Al-Quran ulah sangeunah nama Quran mah beda jeung laten Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Eta dijieunkeun imam. Di papatahanna kudu bija tajwid. Man Bismillahirrahmanirrahim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Geus yakin we di dinya. Panjiadatul harfi tah. Mata hati-hatinya. Ieu mah ta'alluqu ae mayyudkhilu fihi malaysa minhu ngasupkeun perkara kana huruf baik naon baik perkara rek domirna rek alif lam na rek naon baik perkara bari manehanana malaysa minhu kalimah eta teh lain tina Al-Qur'an nu matak loba jelema nu wani nahriful kutub mata kade gagabah ieu pun bapa mah pun kapunggur upami aya wakaf mah wakaf Quran di mana wae dipapai we sadayana salamar teh bisi aya naon wau nu namahan domir salah bahkan punten kantos kayaknya 220 wakaf aya nu lepat 3 lembar dicanak deui cenah weuh bisi kabaca ku umat sokomo lamun urang nahriful kutub tahriful kutub teh baheula lah keur zaman patrah loba jelema nu ngarobah huruf bahkan kitab ogen AA waktu sekempelan sareng ulama internasional di Bandung ulama Aswaja menakan hampir kana 87 hadis kitab anu dirobah ku batur supaya nyalahkeun kana domir anu kuduna domirna muannas jadi mudakar kan power ya sok loba menjadikan perdebatan teh ku akibat heuh teu apal gitu mata peupeujeuh ngaraos tajwid teh wajib gitu sabab dina setiap salat maca Fatihah kan malaysa minhu bahkan anu layasihu nu teu pantes eta huruf aya dina Al-Qur'an maka hati-hati sorogeun saya dah tercukup gitu ku maca wungkul bisi aya nu eta nu akhirna jadi perdebatan ku ahli tafsir kapenak paingan ieu masalah domirna salah iyana anuna itu ieuna tah eta lamun aya jelema nambahan huruf Al-Qur'an bari ngahaja bari eta huruf dina Al-Qur'an cek Allah teh si eta mah ku aing ngan dirizkian ngan aya dina bebenuk kami gitu saimah nama nanti ngaromong asa moal betahnya napas mah berjalan ngan ku Allah teu dipikaresep gitu bahkan dina Mukasafatul Qulub pami telepat salah sabios nabi nyarios sareng cacing gitu
eta nabi disengserikan ku cacing teh sabab aing mah unggal peuting nyagen dijieun maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin hasbunallahu wa ni'mal wakil unggal detik urang mah maneh mah poho keneh ka kami mata aing mah teresep ka maneh tinggal ke kucing ge ngalana cacing kan urang mah teu gadenge atuh cokot betot pakai lupa goblok gitu keun eta teh jeung nyetabilkeun alam eta teh cacing teh cek cacing teh rasakeun ku aing isuk sia dipake umpan di neraka cenah cek cacing eta jadi teresepeun bahkan pikeun walhut lauk-lauk nu aya di laut ketika kikieuan teh eta teh aya kalimah isarah Gusti pikang nyawa eta jelema dan digerakkan ku Allah naon salahna loba tahriful kutub ngarobah Al-Quran ngarobah kasauran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu bakal muncul we untuk ikhtiar takfidul ayat takfidul surat takfidul Quran ngajaga eta teh muncul aya ahli tafsir muncul ahli hadis ahli rawi asnadur rijal teu gampang kan ageneangan rawi harita sareng para kiai nuju di Jawa Tengah 15 hadis nepikeun ka 2 dinten 2 wengi dicanak sanad dugikeun ka titik da zamana nyambungna jeung Rasulullah eta teh karek 15 hadis naon paur loba nu ngararobah punten cetakan lama cetakan baru nu kararieu sok aya robina mah bahkan dina kitab Bayrut makieu dina ieu makieu nya Gus bahkan pun buru gitu nya di kadeda omean ieu kalimahna domirna salah ieu coret ku gantos ketika basul masail aya nu kukuh ternyata ditingali ayat tahriful kutub supaya pemahaman jelema robah jeung mempropaganda akidah batur mah teu eureun dimulai penerbangan ti Arab loba nu ngabagikeun kitab-kitab gratis padahal geus aya penyesatan batur mah gratis balageurnya balageur palabah balik mah pan mewah kanu tawasu mewah ka anu kan sengaja batur ieu kudu hati-hati sengajalah didugikeun sabab seueur ayeuna nu ngarobah huruf bari muta'ambidan sok komo aya kepentingan pribadi bila anak ku Allah kadua dangdaunan cenah da ketika dangdaunan mere kekuatan H2O oksigen cek tangkal teh cengkat ka tebaku angin nebak maneh ka urang ngajak ngobrol pangbejakeun ka Gusti Allah bahwa jelema nu dihanapeun aing nu ngiuhan aing teh geus ngarobahkeun ayat kami ayat anu nyieun kami cek tanggal cek hadis cek Quran kitu bahkan aya ilmuwan anu mendeteksi ada apa suara dina satu pohon ternyata aya nu kekuatan mega naon lah didengar ternyata ujung-ujungna naon subhanallah 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 eta ilmuwan hampir 120 selama 15 tahun ngajeroan kana ayat kauniyahna Allah arasuk Islam pan urang mah teu tak kade dina maos Quran pepejeh sarorogeun kana tos tariasa bilih aya kalimah aya huruf nu ketika cek urang jiga bener padahal salah eueuh dina ayatna mayyudhilu bihi ma laysa minhu wa yu'awwiluhu bima la yasil dina adan we gini geus biasa gitu Allahu akbar Allahu akbar di mana goblok huak eta mata kada aya testing heula geradan teh ulah janji calangap
Kamari we dina kitab, dina naon? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Geus sakitu ham. Salah pantun. Dipuji we ku jelema teh. Sarai cenah getolan di kasubuh nya salah. Kade. Seleksi lah kan. Serius. Nu power urang kieu ketika marangos ayat gitu. Bilih aya nu lalepat gitu. Kadang age sering lah menakan dina kitab Maktabah Samilah hampir karena 150.000 kitab cenah. Pilari hiji kitab deh ternyata aya nu salah ieu sesuai gitu. Ngan bilih urang gitu. Batur mah geus nepikeun karari itu Yahudi jeung Nasrani. Mun baheula mah di Belanda si Panderplas. Geus jago dina Al-Qur'anna, jago piawe dina hadisna, merubah kana huruf nu sehingga aya pemahaman nu salah. Hati-hati, eta teh jalmi nu dilana. Kadua, wal kidbu bi qadarillahi ta'ala. Ngabohongkeun kana ketentuan ti Allah kadeu. Mana ta'allaqul iradati dzatiyah bil asya'a, nyantelkeun iradatna Allah kana hiji perkara dina waktu. Contoh, urang lamun kekerjepan ieu sok meunang duit, eta geus jadi adat tah. Leungeun cangkeul wae asana teh jigana teh ditaklikeun kana lain Allah gitulah. Kunaon mah cilaka sanggeus nubruk kucing tinggalikeun pan eueuh qadar Allah eta teh nu aya teh asbab adatiyahna nubruk naon kana cuaca. Ari eueuh takdir ti Allah mah kudu halodo ya halodo. Tadi tak asar sabaraha hiji nu ngawarea teh hujan moal kumaha Allah we kumaha Allah we ngajawab teh. Nah can biasa mah can tilu wengi ayeuna teras-terasan hujan kitu kumaha mun jamaah teu arayakeun bae jeung riweuh-riweuh teuing. Iradati dzatiyati bil asya'a fi awqatiha khosok. Contoh, punten da imam berbicara tauhidnya. Haji husu kene hareupeun Ka'bah, husu kene di dieu ngadoa. Hari Allahna saminya. Allah sami kan? Urang mah ku takdim dina mahal tempat. Tapi kadang KHDHT aya orientasi ari di ditu full yakina ai di dieu henteu. Naon sababna? Geus memisahkan kekuasaan Allah ku tempat kadeta. Karena teh abi masuk khusyuk teh wengi Jumaah berarti Allah katarik ku malam. Beres teh? Atuh mun kitu mah Allah teh hudus keneh atuh. Ya, maca ieu geura 1000 diijabah. Berarti datiyah iradatna Allah teh lain dina kekuasaan Allah, tapi dina bacaan anu 1000 eta. Keun da ieu mah. Keun wae da. Kumaha tuh da? Cing tukang hijib dengekeun sia. Punten anyar keneh. Kan keur usum tuyul tah. Awi pari itu ieu cenah loba nu leungit itu ieu. Keun eta mah aya bagianana. Ari uing mah ti baheula kan tara rasional kanu kitu teh tara masuk kitu. Teu tarabdi we nu nyeuneuna.
da aya cenah kieu pamajikan teh nepikeun naon atuh nu bisana lah pangmeulikeun we kotak anu bisa dikunci pan rasional eta teuneun tarabti hitung serenkeun we ka Allah ceuk Allah kudu leungit ya leungit lewat saha we ngan ulah mitna tuyul gerak malam Jumaah masuk leungit eta samemeh kajadian kira-kirana tan jiji kodim heula kan nu ditulis mah punten irodati datiana Allah teh teu aya ku akibat ku waktu ku zaman awas ya pata'liku kulli halim min ahwalil a'yan bi zamanin muayyanin wa sababin muayyanin ibaratun anil qadri. Punten ya tong kawin Senin jeung Salasa mah sok teu balik kira-kirana Allah ngabejakeun kitu teu ari eta jelema nu ngomong kitu mihlaan saha aipek teh naha nu Senin jeung nu Salasa kawin terjadilah porak-poranda hancur di rumah tanggana nu matak cek emam oge Senin jeung Salasa mah ulah kan ngomong gitu teh sok sanajan disorban dilaknat ku Allah menya Allah kabeuli ku peuting hampura kudrat Allah mah geus moal ti biasa di ganggu gugat ieu mah cenah maca adat ari adat teruskeun dijadikeun hakikat ari hakikat nu sabenerna eueuh kumaha al adat mukamatun teh sakabeh-kabeh adat bisa dijadikan hukum. Awas. Jadi ngabohongkeun kana takdir ti Gusti nyantai we. Ngan ulah selalu dina takdir, ai urang mah da Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ageubis takdir lah. Aputus takdir lah. Ateu aya teh takdir. Geus we di dinya. Secara hablum minanas mah bakal jadi salah. Walikulli syai'in bimiqdar naon bae perkara aya dina ketentuan Gusti. Tah wengi ayeuna gen urang teh ketentuan ti Allah. Udahlah. Mun berbicara kana takdir ti Allah mah ngarumasakeun soleh moal aya, ngarumasakeun pinter moal aya. Teu digerakeun ku Gusti Allah mah dah. Naon-naonan urang. Jadi ta'alaku irodati datiyati bil asya. Jadi datiyahna kana teh kana hiji perkara. Puntennya lalanong eta syariatnya. Aipek teh naha urang teh kebiasaan lamun nyeri hulu teh kunaon? Ku obat eta ulah disebut. Oh royalti ka aing. Opan. Kudu ngaduitkeun naon oge atuh. Aipek teh naha sakali dua kali damang tah. Ngomong we ka batur teh. Ye, aing mah hate geus yakin bahwa bodrek teh ngeuweuhkeun kana rieun. Cing heulaana. Heula aya Allah, heula aya bodrek, Bang. Sia. Cing ti laman urang mah Ahlus Sunnah wal Jamaah kunaon kitu nyeri mastaka cobi syariatan ku bodrek. Lain berarti Allah neuneun cager dina bodrek kade ya. Da cager mah kusaha? Ku Allah. Ya mah punten dah berbicarana datiah. Hakikat. Aiku ilmu makir pan rada lila eta teh. Dit. Jang kamari teh bejana nyeri sirah.
Alhamdulillah tinetan jiji kodim Allah nulis ke masyarakat kudu aya nyeun bondrek-bondrek teh di pabrik na anu iklanan Dede Yusuf atau yeuna anu nu akhirna ku abdi aya rieur itisol itibalna antara rieur papangih jeung obat nu hakikatna mah lila kitu mah. Sia terek pidato rek nerangkeun cager ieu teh. Geus we hakikatna ti saha? Syariatna lewat obat ngan teu salama obat ngabogaan kakuatan nyihatkeun sakitu. Kade ulah ngabohongkeun kata ketentuan ayeuna teh ieu anu di dieu kieu abi tapak mana tapakuran atos dah gitu apa ke waktu ngaji kudu aya kentang suuk gitu penting demi Allah henteu nah penting ayeuna mah da Allah geus eta oh ieu takdir Allah jadi pepeujeun ulah dibarohongkeun ya takdir-takdir ti Allah ngarah nyantai dua kacina nu menang lanatan ti Allah teh anu dibenduan ku Allah itu nu dibenduan ku makhluk-makhluk Allah bahkan upaun mah saupami nabi marataskeun doa ku teresep ka jalmi eta sedengkeun doana teh dijabah. Tilu wal mutasallitu bil jabarut bunga ririungan jeung jalma takabur tos kitu. Jadi lamun jeung karek jadi RT geus beberegehan. Gaul ka jeung eta. Geus balagana teh beak piraon oge. Ririungan jeung jalma anu takabur. Awas kalian. Cicing ngariung jeung jalma anu takabur, punten aya takabur mah dina ieu. Da aya jelema nu kieu tapi hatena tawado keur bisul. Wal mutasallitu bil jabarut aya bipatil ba aya bil kibri wal kohri. Jelema nu sok papaksa jeung jalma nu takabur. Mun dina hatena teh diposisikeun ku batur rada dihanap teh hoream kitu. Heng ngariung jeung nu kitu wayahna urang teh ieu wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khossah bakal kabawa fitnah ngariung jeung jaman takabur ngariung jeung pejabat kade hati-hati teh mending kena pejabat nu datang kadi daripada orang nu kadi itu dar kadi itu jabat tu mere duit pan piweuh kade wal kohri nusok papaksa Allahu Akbar. Takaina alhamdulillah Kapolri-nya membasmi premanisme anu sok papaksa ke perusahaan ke anu tasik tadi kenging 100 langkungnya kadek ulah ruang riung jeung jelema anu sok takab awas bidzalika man adallahu Allah taala padahal nu takabur teh keur dihinakeun ku saha ku Allah kadeta ruang riung raos mah jeung jelema nu tawado erek diukeun kadon kursi nu kadariukan tingali we jelema nu takabur mah lamun papangi jeung jelema teu mere seuri sakitu we ajeun keur barusuh jadi mineh hese semal cing atuh pirage sehat damai teu kudu barang bere ieu mah nyeri huntungal taun takabur teh heg urang ruang riung jeung eta wayahna batur bakal milu ngewa ka urang cing alo teh kade
maneh lamun ruang riung jeung jalma nu takabur nu sok papaksa ku aing dilanat, bahkan nabi senang ngadoa ka aing supaya menang lanatan. Paul kade punten menakan dina salah satu kasauran ulama, lamun ngariung jeung nu beunghar bakal hubud dunya keur mah urang tik kokoro ngariung jeung rumah wahirna teh mindsetna teh terbangun beunghar, balikna teh asa aing pang beungharna itu bukan naon teh. Hiji, kadua lamun ngariung jeung pamarentah jeung umaro eta teh sok resep kana jabatan kekuasaan. Hati-hatinya ya. Terus wa yudillu man a'azzahullah, ngahinakeun ka makhluk anu tos dimuliakeun ku Allah. Malaikat, para nabi, para sahabat, tabiin, wali-wali Allah, alim ulama, nu soleh, nu takwa, eta teh makhluk nu geus dimuliakeun ku Allah. Ku urang kada dihinakeun, kada hati-hati. Urang mah husnudon we lah. Cek nu dibeno badag nu leutik lah makhluk Allah lah. Wahum ahlul haq. Kadenya ulah ngaguguyonkeun ka jalmi anu keur aya dina bener kade, hati-hati. Margi punten nya. Contoh urang teh ikhlas sumping ka pangaosan atawa ka dieu ka mana we lah. Eta teh kan mansalaka jalmi anu mapah dina tolab ilmu teh ngabeberna malaikat dina jangjang nu hiji minal masyriq ilal maghrib gitu. Lamun di pesatan eta bulu-buluna sabaratus juta miliar. Heg eta teh ikhlas angkat kamu. Tuh cenah yang surga. Ngaji we ngaji. Cek si itu teh. Eta pauri nu ngomong kitu bakal menang lanat Allah tah. Hati-hati. Kuduna mah kieu. Si itu ngaji we teuh. Era urang mah teu bisa can bisa ngajar cara si itu. Nah, eta mah alus. Kade. Wa yudillu man a'azzahullah, ngahinakeun jelema tos dimuliakeun ku Gusti. Ayeuna kieu. Pamilariankeun kisah para nabi jeung rasul, raja anu meunang dina peperangan jeung nabi jeung rasul. Nyarungsab kabeh oge. Da jeung pertolongan ti Allah. Dak bebeja kade. Terutama guru-guru urangnya, ulama-ulama, guru-guru urang anu geus meunangkeun alif-alifan, sok sanajan dina dunjana dina pengetahuanana jauh ti urang. Marulyakeun bebeja. Jangan mana teh dina baik tua itu baheula teh. Aduh. Hati-hati. Payu izu bil fa'i wa atpu tafsirin wa pinusatin bil lami. Kade ngahinakeun ka jami nu tos dimuliakeun ku Gusti. Ayeuna kieu para nabi jeung para rasul, para sahabat, bahkan sok aya mendiskriminasi para sahabat. Bahkan ngalaknat ka para sahabat naudzubillah min dzalik. Ka para tabi'in, wali-wali Allah, para habaib, para alim ulama, sedengkeun cek dina salus katerangan sahajalma anu ngahinakeun ka ahli ilmu, ahli hak, maka ku Allah bakal dibere cobaan anu spontan bakal turun di dunia. Hiji, wayar pa'u barokati mingkas bihim, diangkat tina barokah pakasabanana. Nomor kedua, bakal jadi sampah na masyarakat. Nomor katilu, naudzubillah min dzalik, mata bigoiri imanin, maot bari teu mawa iman. Pauri. Bahkan makhluk Allah man teristimewa sok mastur, sok nutupan
baik passion teh ku tebih tina kasolehan padahal manah nama caket sareng Allah lamun dihina itu tengah jawab palebah anjeunna nuju sujud mangga Gusti pasihan kasadaran nu ngahina ka abdi kumaha Gusti we kumaha mun soleh di skala itu cek malaikat teh Gusti kumaha dah duru pake hartana bisa wae cek Allah tak hati-hati wa yudillu man a'azzahullah ngahinakeun kajamin tos dimuliakeun ku Gusti wal mustahilu li haramillahi ta'ala teras ngahalalkeun kana perkara nu geus diharamkeun ku saha ku Allah hati-hati ya eta aya nu usulan judi naon lain lokalisasi tempat judi teh naon ngaran teh kasino ai judi haram teh cek saha dengekeun sia dewan ieu aya nu ujul ngaju ka presiden di DPR disahkeun mending keneh ditempatkeun khusus kasino teh perjudian teh sedengkeun judi teh haram berarti memberikan petunjuk lokalisasi salah satu tempat berarti geus ngahalalkeun perkara nu diharamkeun ku Allah dewan anu kitu sok sanajan beungar dilanat ku Allah tadi gitu bae ngar kadengin komo RT geura ngahalalkeun pongdut gaji teu badag sia teh cenah bade pongdut da ngangena ge sakarieu sok lah satahun sakali ngahalalkeun sia tah hati-hati abi teh cenah pamitu mabok teh sok ngadegdeg kumaha kang abi halal teh teangan heula obat kehed nu halal ulah spontan da abi mah cenah aya kuciu we cenah miskin sia mah cara urang ieu ku miski aing maraha tah teh cara urang ngabanggakeun anu geus diharamkeun teh sok sanajan seseurian wayahna keur dibenduan ku Allah nu kitu teh ngaji heula naon disebut haram tawas naon anu disebut makruh aos heula ulah ieu mah nu makruh diharamkeun nu haram dihalalkeun tuh cenah nu sok udud mah setan asa can kadenge aing mah di pabrik rokok setan balanya rokok mula hati-hati lamun rek ngahalalkeun sing apal heula ilmuna kade hati-hati tah naon teh kentang di daharku aup mah jadi seubeung ngeunah adit nah ieu teh jadi ararat teu sok sanajan teu nyambung heuh ai pe sakali hayang keneh arateul deui dua kali ateul deui obat itu ieu ngadar kentang deui ateul jeung si adit mah hukumna cek Allah laha wala tulqu bi aidikum ila tah ulah nibakeun anjeun kana karuksakan sok sanajan nu di daharna hukumna jadi haram kan ku ilmu mah kitu tah punten urang ududnya usaha menang 15.000 sapoe ngaruksak ngaroga hala ka pamajikan nu ayeuna pamajikan jadi kalaparan udud we udud wajib mana nganapakan jeung udud nganapaka ai PT ieu maksakeun terus we ngaroga hala jeung ngaruksak ali dicabut dijual belikan karena udud eta jadi haram kan nah kupikir mah gitu ada di situ abi mau pamitos ngarokok teh nyeri teh sok kenyot deui paehnya
berbicara syariat kan eta mah asbabna. Tapi kade ulah sangareunahna ngahalalkeun barang nu geus diharamkeun ku Gusti. Awas. Judi, zina. Ngekeun tukang micet sia teh. Abi mah kawin henteu aceuna lah. Ming jajan teh geura. Urang keur ngariungna leuwih. Jajan ais kana hejo sih. Eta teh pan sok sanajan heureuy. Tingalikeun dina Sawahidul Haq. Sok sanajan talaub. Ya, maneh kawin henteu. Kunaon Allah nyeun kanyut sih. Teu disalurkeun ku sia. Salurkeun atuh. Nyendak kawinan jan. Seru ulah gitu. Paralus ayeuna mah sabaraha? 250 sok dibantuan ku aing 200. Kan eta teh jiga nu heureuy, padahal ngahalalkeun barang anu haram. Ai babi hukumna cek pikih kan cek agamanya. Begitu orang ke perjalanan itu ieu, ai pek teh kalaparan eueuh hakaneun. Aya babi ti jalikeun. Ah, pencet we bari maca bismillah. Belum ku urang teh. Ngan ari geus seubeuh tuluy ngeunah, geus eureun. Ai pek teh naha tas ngadahar asbab adat tiang ngadahar daging naon teh. Jadi jam-jam dah lempang tapi we kalemurna da pesen deui babi sih kaetan ulah mah itu kade usul pikirna aji ieu ulah sangarana kade tak khusus ka dewan-dewannya lamun rek nyeun kebijakan tingali unsur kamangpaatan ceuk kesara cerodog baban kudu di moyadi ngarulang ke bagian proyek kade ya kade nyeun keputusan nyeun hukum nyeun fatwa kade nu matak punten minimal eta teh 500 hadis malah mun rek tukang nyeun ijtihad minimal 500 hadis sahih kudu apa jeung sanadna ieu karek apal tolabul ilmi fardhatun ala kulli syai'in qadiru geus balaga bari salah di goblok Patau bigueri ilmin bakal muncul jelema ngaluarkeun fatwa bari teu jeung ilmu naudzubillahi min kade hati-hati carakatan para kiai para alim ulama urang seueur keneh hal itu wal mustahilu li haramillahi ta'ala komo ngahinakeun turunan Rasul puntennya Ari Abu Lahab paman Rasul dina akidah bersahabat apakah bermusuhan? Bermusuhan kan? Aya putrina istri dipoyok ku para sahabat dipoyok tingalikeun Abu Lahab anu nentang ka Rasul gaduh putra istri mun di urang mah dihareureuyang atuh diluluconkeun kumaha Kanjeng Nabi keluar milarian jami saha anu pernah moyok kabin alok merenanya ka alok kaula paingan saur dina rawi ainun sadah Kanjeng Nabi dugikeun ka kaluar cai socana teh semu beureum eta teh kanu beda akidah cobi mata kade menakan aya kana 13 hadis kehebatan duriah Rasul hati-hati orang husnudan we lah keun we baturna parasean dan kayak di akhirat katingali mana nu bener mana nu salah ma haramallahu ta'ala bahkan aya nu ngakukeun duriah Rasul nyeun dalil sorangan bahwa ieu teh ti Rasul padahal eueuh ti Rasul jeung ti Allahna kada dituturkeun da ieu mah kaul duriah Rasul tah sok sanajan kitu wayana eta teh laknatan tepi ka eta jelema ulah peda mentang-mentang alo ajengan wah mamah urang mah alo ajengan kasapaatan ke heula moal bisa ieu anak sorangan ge wala tajiru wajirati ujur urang
Syafaat kemanusiaan mah bisa, tapi jeung Allah mah wallahu alam. Terus watariku li sunnati, resep ninggalkeun pasunatan. Nah, kade ya. Hal sederhana pasunatan teh. Sok anu kieu. Punten. Aito salat fardu, salat sunat ba'da qobla atau ngaleos? Karasa teh eta keur ngahinakeun sunah Rasul. Kade sok sanajan teh kieu. Kadang aya nu wani ke, atuh sunat ieu. Ulah. Fa innallaha la yanduru ilaihim nadratar rahmah. Ta Allah teh cenah kanu genep ieu teh moal ningali mencerong bari dibarengan ku kanyaah dina dibere napasna oge napas sungkunan. Ieu teh saur hadis Tirmidzi wal Hakim an Aisyah. Wah, ieu teh sahih berarti. Jadi jalmi nu ngalakukeun genep perkara ieu moal meunang rahmat ti Gusti. Tos kieu berenang. Dicabut ketenangan atas lah. Si ieu lamun geus dicabut ketenangan, istighfar gancang euy. Masuk aya kieu. Dina kitab naon teh menakan teh. Ujug-ujug gunah gelisah, sedih teu pugu-pugu masuk tara. Masuk tara. Kantos teh. Ieu teh duit loba, aing teh rokok loba nah ieu teh. Tau pamitos aya kitu eta teh kieu. Aya dosa nu ketika ku urang dipopohokeun. Hati ya, layang duru ilaihim nadratar rahmah. Allah teh teu ningali ka urang dibarengan ku kanyaan. Lamun barang berege bari dihalungkeun beureuh gitu. Bilih kieu pointen ketika diberi dunya walu yahirup sehat bisi ku Allah teh diberi sehatna teh jeung dicabutna gitu. Teh lanatan. Hiji jalmi nu nambahan huruf Al-Qur'an bari sengaja. Nomor kadua ngabohongkeun kana takdir ti saha. Katilu cacampuran jeung jelema takab. Kaopat ngahinakeun jelema nu dimuliakeun ku Gusti Allah. Kalima ngahalalkeun barang anu haram. Kal genep nyapelekeun kana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh sunnah teh mana? Lamun dina ngaos panginten sing carake itu sunnah. Ya kosong we ti bahasa eta. Kedana mangariung di dieu kajian pa adu-adu sekar we jeung uing gitu. Sunnah gitu. Jadi menunutan teh ngareunah ngagebugna gitu maksudnya. Gitu. Kedua, ngange acuk bodas sunnah. Mun boga. Sunnah eta teh tina pasunat teh sur. Make senal katuhu jeung kenca gitu ini tuh orang banyak gitu. Jadi iya anu genep di mana dilakukan teh bakal menang lanatan Gusti, lanatan nabi-nabi Gusti, lanatan makhluk-makhluk Allah. Mudah-mudahan naon bae perkara jajadian nu aya di sekeliling urang lamun dina tangkal ku H2O-na oksigen sing rahmati Allah, matahari rahmati Allah, hujan rahmati Allah. Ngan lamun ayeuna naon bae perkara nu nyanding tina makhluk Allah jadi musibah sing gancang introspeksi bisa jadi eta teh lanatan ti Allah. Mudah-mudahan sing dikaryakeun sadayana. Al-Fatihah.